Dompetnya jatuh. Wah. Ah, dompet. Apa, Mak? Dompet? Aduh. Iya, ini dompetnya jatuh nih. Duh. Iya, Mak. Duh, makasih banget, Mak, ini dompetnya, Mak. Duh. Iya, sama-sama, Ah. Iya, Mak. Duh. Nih, ada buat rokok, Mak. Buat emak ya. Nih. Iya, makasih ya. Perak emas. Makasih banget, Mak ya. Untung we ketemu sama emaknya. Duh. Nih, ada uangnya no 3 juta, Mak. Makasih ya, Mak ya. Oh iya. Hah, tuh kira-kira tamang dompet orang. Aya duitan 3 juta. Hanjakal teh dibikun. Tuh kira-kira mere duit 500 perak. Gusti aya tega eta jalma inu beunghar. Keun we sugan we atuh ajang pijimateun. Gusti nu agung. Makanan ringan. Makanan ringan. Heh, ayo bos areta euy. Bos, makanan ringan, Bos. Ya balian ya. Anjir, geus dagangna guta ganti wae euy. Ari kitu ulah. Lain ulah, Mak. Heueuh da kacirina atuh mun digunta ganti wae. Geus baso, geus kana rongsok, dagang suuk, ayeuna dagang nu kieu di bae atuh. Hun teuing. Ih, kudu kieu Bos, kita aya nu ngirim daripada dibikeun ka incu mah. Mending diduitkeun aya jang meuli kopi, Bos. Sok balian geura, Bos. Yeuh, pugu urang teh keur teu boga duit, Mak. Lamun mere nganyuk mah urang arek meuli, Mak. Gusti teuing, dagangan sakieu mah nya kudu dianyukeun ku urang teh kira-kira. Eta mah ya arek, Mak. Sok atuh rek nganjuk mah, rek sabaraha nganjukna. Lah, urang mah moal loba-loba teuing, Mak, nganyuk mah. Arek 20 ribuan ya, Mak. Sok atuh rek nganjuk mah. Kau Bos mah, saya nganjuk naon? Lah, urang mah ieu we, Mak, ya. Ieu sabaraha ieu? 10.000 eta mah. Tah, heuh atuh ieu we, Mak. Tak ieu, Mak. Urang teh tadi teh nganjuk teh 20 ribuan nya. Ieu 10.000. Ba atuh pulangan 10.000, Mak. Tah, ieu jadi nganjukna 20.000 nya, Mak nya. Heeh. Heuh atuh nya, Mak. Atuh nuhun nya, Mak nya. Sok heeh. Ke heula. Tampang we gaya penampilan. Da harun kieu patut nganjuk. Ke. Nah, asa aya lieuran. Jajanan 10.000. Duit dibikeun 10.000, cenah 20 ribuan. Har, kapan aing teh dagang teh rek neangan duit. Nah, kalah duit dianjukeun. Ah, lieur aing mah kalah lieur boro-boro jenisna. Punten. Ih, jalma teh ditanya teh malan. Cek aing disampeurkeun. Punten. Hei, juga goblok jalma teh ditanya teh malan. Hei, punten hei. Hei, ditanya teh geuning ngecedog wae atawa keur micet ya. Astagfirullahaladzim. Hei. Ah benar. Goblok sugan jalma teh. Hih. Ya, jalma teh dikerjain geura ku aing mah. Jalma teh goblok-goblok teh kudu diseblok. Astagfirullahaladzim, naon nu dirasa teh nini. Tah, ayeuna mah hudang geuning lilirnya euy, sadar. Aing tita tadi nanya teh dek we didenge. Meni geus capek ka itu ka dieu. Nah, ka bina-bina teuing ngorek HP teh. Yo, urang keur EWA-an mah hampura mana teu kadenge, Mak. Teu kadenge babar sia. Mantak ulah sok husu-husu teuing ngorek HP teh. Mak, hampura atunya, Mak. Hampura pisan ya abi ya teu kadahu, Mak. Ayeuna mah dihampura, tapi ulah sakali-kali deui nya. Mun sakali-kali deui engke mah dibawakeun bedog. Awas ya mun sakali-kali deui. Heeh, Mak. Moal, Mak. Apes aing kalau di Banjur. Allahu akbar.